Oh, alhamdulillah we nu mere sepeda ieu teh. Ngan remna lolos kudu dihadekeun cenah mah lah. Ah, naik meuli heula remna lah. Sepeda nu saha ye euy? Halus kieu. Ajaran lah. Duh, ya sepeda aing ka mana euy? Aing geus meuli remna. Ah, Oh, eno mana pakai sepeda nu saha eta? nu urang atuh keren ya, Bay. Mana sombong. Tumben nyal sih Mang Op. Ih, ieu urang teh tadi teh keur ngahadean sepeda di dieu yeuh, teu nempo make sepeda urang. Warnana teh abu-abu koneng. Kayak anu dibawa tadi gitu ku si Restu ka Tonggo. Aduh, barengkeun yeuh keur ngahadean remna urang teh sok simsa teh cilaka we euy ka manehna. Tadi orang manggihan di Tonggo dina tanjakan Mang Op. Aduh, aing mah euy. Si Restu Mang Op, kalau serem kita mah. Wah, ayo kan debat lu. Aduh, oi sepeda aing. Aduh. Wah, Aduh. nah yo, tulungan urang. Kasano ka nguseup euy. Oke, mana kan nguseup na balong saha gitu. Cih, mana yang barang bapak orang? Kalian tuh aing jalan. Ya, mana mah mending panggulkeun heula udut urang. Ieu panggulkeun heula udut caparo. Cek Mang Op. Heeh, nek katempo. Mang tahu ka tuh deng. Bae nu leutik-genan. Teu bisa, mahal lain nama lauk teh nu gede nu leutik gen, moal dibere ieu. Hiji we Mang. Moal sanajan hiji ge, hiji ge balik we. Kadar mental lauk hiji korek-korek teuing. Ente siap bayu.